Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran batin tahsyuruna bi barikas sholih lid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannifu wal muallifu rahimahumullahu wa nafa'a bi ulumihim fid daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun ari ya fasal fi arkani sholati tetap dina martilakeun pirang-pirang rukun salat wa taqaddama sareng tos heula naon makna sholati mana salat logatan mungguh logat wa syar'an sareng mungguh syara wa arkanu sholati ari pirang-pirang rukun salat eta samaniyata asyara ayat 18 naonana rukuna ahaduha ari salah sajina ieu ruknun atawa samaniyah sami wae eta niyatun niat wa ya sareng ari niat eta qasdu sayin najahiji perkara muktaronan bari dibarengan bifili kalawan bigawena ieu sewa mahaluha sareng ari tempatna ieu niat eta alqalbu dina jero hate fa in kana maka lamun bukti naon as-salatu salat eta fardon fardu wajib maka wajib naon niat fardiyati niat kafarduan wa qasdu fi'liha sareng neja pagaweana ieu salat wa ta'yinuha sareng nangtukeun na ieu salat min subhin nangtukeun waktuna ieu salat min subhin nyata tina subuh au zuhrin atawa zuhur masalah umpamana au kana atawa bukti naon as-salatu salat eta naflan sunnat data waktin anu ngabogan waktu karotibatin seperti sunat rawatib au data sababin atawa anu ngagaduhan sabab kal istisqa seperti salat istisqa wajib maka wajib naon qasdu fi'lihi ngamaksud pagaweana ieu istisqa atau kana naflan sami wae wa ta'yinu ku sareng nangtukeuna salat nangtukeuna ieu data sababin la niyata nafilah teu niat kasunatan wasani sareng ari anu kaduana eta al-qiyamu nang tumal kudrati sarta kawasa alaihi ka ieu musolli to man fa in ajaza maka lamun apes ieu man anil qiyami tinang nang tung ko ada maka diuk ieu man kaifa syaa kumaha wae naonnya Sundana kaifa syaa teh kumaha kaifate kumasya teh disundakeun wa kumaha maneh kitu maksudna teh tah disundakeun teh naon kaifa sya teh kuduna mah kaifa syi'ta kaifa sya kumaha da anjeun teh domir teh mukhatab atuh kaifa sya teh naon artina sya teh ngersakeun kumaha kersana man gitu kaifa sya kumaha hayangna man tah kitu we wa qu'udu hu kela qu'udahu ieu teh wa qu'uduhu sareng ari diukna ieu man muftarisun wa zaga muftarosun iftarosha fa wa muftarisan barina anu iftiros eta abdul leuwih utama Bismillahirrahmanirrahim. Punten sabaraha hari teu ngaji abdinya kecapean wae. Tadi nama enak ge moal ngaos karek we bisa di Bandung ya. Tapi ingat ieu si tinggalit kan. Dina pasal ieu musannif bade nerangkeun prak-prakan rukun salat anu kamari disebutkan ari rukun teh naon perkara anu aya bari terputus ma wajaba wan qata'a perkara anu wajib ayana tapi terputus-putus gitu.
salah sahiji rukun anu ieu tinggalin maka batal seluruh rangkaian salat. Jadi sahna kana rukun pindah kana rukun anu sejen teh lamun rukun anu digawean. Sahna rukun selanjutna eta tergantung sahna rukun anu ayeuna dipigawe. Misal sahna ruku kumaha babacaan al-Fatihah. Sahna i'tidal kumaha sahna rukun ruku. Sahna sujud kumaha sahna i'tidal gitu. Jadi nyambung. Sujud teu sah lamun ieuna teu sah. Bacaan Fatihahna teu sah lamun takbiratul ihramna teu sah. Takbiratul ihramna teu sah lamun niatan teu sah. Saling menyambung gitu. Jadi istilah nama maju ka payun teh kudu anu ieu teh disahkeun heula kakara tiasa maju ka payun. Lamun teu sah otomatis teu bisa maju ka payun. Eta we balikan heula. Naon cenah ari rukun teh tos kamari ma wajibah wan qata'a perkara anu wajib ayana bari terputus-putus. Maksudna naon tadi teh? Bade ka payun teh kudu lengkah nu ieu teh kudu beres heula baru tiasa ngalengkah nu payun tah eta. Beda sareng syarat ada syarat mah si anu tilu ieu teh kudu dicacandakeun sampai ka akhir. Beda jeung rukun mah beres ieu pindah kana ieu, beres ieu pindah kana ieu. Sabaraha hiji cenah musannif ari rukun salat teh cenah aya 18. Sapalih anu ngamanaan 14, sapalih anu sapalih anu nyebatkeun 18 seperti kitab Fathul Qorib, anu nyebatkeun 18 Sifatul Qorib, anu nyebatkeun 14 Fathul Muin, anu nyebatkeun 15 benten-benten eta teh. Bahkan anu nyebatkeun 20. Nyebatkeun 20. Aya nu 18, anu 20, anu 15, anu 14. Intina kitu-kitu keneh. Lamun misalkan posisina 18 berarti ngajadikeun rukun jeung tumaninahna teh ngahiji. Misal ruku sareng tumaninahna berarti naon? 2 kan? Rukun tumaninah, ruku tumaninah 2. I'tidal tumaninah 2. Sujud tumaninah 2. Iftiras tumaninah 2. Berarti sabaraha? Nambah 4 per naon? Per sarokaatna. Tumaninah dina ruku, tumaninah dina i'tidal, tumaninah dina sujud, tumaninah dina iftiras. Nambah 4 tah. Saur keterangan ieu mah. Ayeuna 4na dikurangan, berarti digabung. Lamun ruku bareng jeung naonna tumaninahna Fathul Muin tah 14. Jadi rukun salat teh ruku ma'al tumaninah, tuluy i'tidal ma'al tumaninah, tuluy sujud ma'al tumaninah, tuluy iftiras ma'al tumaninah. Dibarengkeun langsung digabungkeun sapaket. Lamun cek bahasa nama paket bundling, paket combo ngagabung. Tah lamun ieu mah dipisah-pisah. Tuluy kumaha eta anu 15 cenah rukunna? Berarti nambahan hiji tah. Berarti naon? Khusyuk. Anu 14 eta tambahan hiji. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali salah sahiji rukun salat teh nyaeta khusyuk. Ada khusyuk naon ti awal takbiratul ihram huruf hamzahna nepi ka mimna assalamualaikum kudu terus eling urang teh keur salat. Bayang kudu khusyuk urang teh. Allah, urang teh keur salat. Takbiratul ihram urang inget keur salat. Fatihah urang inget keur salat. Kadang urang Allah sholli bar meng kemana pikiran teh ceng kadieu ceng kadieu ceng assalamualaikum teh sadar orang teh nya geus beres deui salat teh nya geus sujud deui cirina naon urang sapoho rakaat ieu teh rakaat hiji kadua katilu tilu kaopat tah cirina mah teh ka salat ge teu sadar ke salat tah lamun ditarik kesimpulan Imam Al-Ghazali salat urang teu sah. Wah betapa jutaan manusia anu salatna teu sah gitu. Khusyuk eta mah levelna level kelas dewa nu kitu mah. Bahkan orang-orang anu mukasyafah mah naon? Mukasyafah teh katingali keur salat teh. Keur salat teh sudah nyaman, keur salat teh estuning eta mah petepung ruh sareng Allah.
naon salat teh adalah naon nikmat anu paling indah di dunia teh salat. Lamun urang geus mencapai makomna gitu, nikmat tu paling indah teh salat. Eta Kanjeng Nabi salat ratusan rakaat ketika wengi nepi ka sampeana barareuh. Saking kunaonna, saking ku nikmatna salat. Ketika Sayyidina Ali katembak ku panah ketika perang, jes nyerieun Sayyidina Ali teh. Bari dicabut bakal langkung nyeri. Cek Sayyidina Ali, kela kula mending salat. Kela mutos kula salat kakara cabut. Sayyidina Ali salat, Allahu Akbar. Ketika salat dicabut eta si panahna, dut teu karasa pisan ku Sayyidina Ali. Saking ku nikmatna salat, beres salat assalamualaikum. Aduh, karasa nyeri. Bagi orang murka siapa mah tiasa katinggal ya. Ieu teh keur salat mikiran naon? Bahkan salah sayyidina Imam Al-Ghazali nah nyebatkeun kedah khusyuk teh salah sayyidina naon kajadianna. Ketika Imam Al-Ghazali nulis kitab bab head, kitab aya bab head. Dipikiran tak ku Imam Ghazali mah. Kan teu ngalaman aya pamagetna. Sedangkan mikiran bab head teu ngalaman. Ari head kumaha sih? Jika nyaritakeun Cianjur bari cempena ka Cianjur teh kumaha? Da apa Cianjur di mana? Cianjur teh di ditu pokoknya mah naik mobil ka ditu. Tak Imam Ghazali teh nuju nulis perkara kitab bab haid. Ketika sholat kapikiran eta haid. Aya raina namina Ahmad. Namina teh. Ketika sholat bade ngamamum kanu jadi kakakna, Imam Ghazali teh kakakna. Teu ngamamum teu jadi. Wah kakak urang sholatna batal ya. Nah batal. Anu katingali ku raina Imam Ghazali teh naon? Saawak-awak pinu ku getih. Muka safah tah. Pinu ku getih saawak-awak. Nah cenah kakak urang sholat teh loba getihan kieu saawak-awak. Teu jadi cenah sabab lamun sholat mau getih batal sholatna. Lamun loba mah. Assalamualaikum Imam Ghazali teh ditaros kudu jadi adikna, adik kakak sholat teh meuni bolokot ku getih eta teh. Gebeg teh Imam Ghazali teh. Ada terang di mana sih? Jadi geningan teu bolokot ku getih. Wah bieu keur sholat bolokot ku getih. Sadar Imam Ghazali teh ketika sholat naon? Mikiran head. Nah, Imam Ghazali ngalaman gitu. Ketika sholat mikiran head. Tapi gitu tah, ketinggali itu keur mikiran getih, wah getih saawak-awak. Urang mah khusyuna umat akhir zaman Kanjeng Nabi Muhammad, pokona salami urang salat di rakaat awal sampai akhir, aya we saeutik urang keur eling salat, eta khusyuk tah. Jadi skon urang. Bangun Allahu Akbar, urang keur salat. Khusyuk tah geus, cukup. Jeung umat akhir zaman mah wah cukup sadetik orang teh di bersolat ieu cukup sadetik tah eta nu ngamasukkeun 15 rukun aya nu ngamasukkeun 20 berarti nambahan anu 18 itu tambah 2 naon wae kahijina khusyuk 18 hiji deui naon niatul khuruj niat kaluar tina salat. Dina ieu musannif mah ner salat teh aya 18. Naonnana kahiji teh an-niyatu. Sagala rupeugi kumaha niatan ari niat nyaeta qasdu syai'in muqtarunan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Innamal a'malu binniyat fa innamal a'malu binniyat. Naon deui hilap deui teh? Wa ilam naon sih wa deui? Fa ilam wa ilam innamal amalu binniyat tuluy wa in bodi bala maka tahlar eta teh pokona mah segala sesuatu teh kumaha paniatan ari niat eta di mana niat teh naon ngamaksud beda aya ngamaksud aya maksud anu diucapkeun gitu.
lamun ditarik secara makna ieu kitab urang maca usolli fardhu zuhri teh salah. Lamun ditarik ka dieu ditarik hukum ka dieu ngan berat nu kieu mah hese dipakena. Lamun urang make usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Eta lamun ditarik karena ta'rif ieu tidak termasuk niat. Tapi eta mah naon khotorus syai'i. Naon khotorus syai'i teh? Ngagerenyem ke niat. Misal Allahu sholli fardhu ngagerenyemkeun. Ari qasdu teh naon qasdu teh? Qasdu teh bermaksud mempunyai tujuan. Contoh qasdu teh sering dilakonan ku urang tiap hari, tiap naon sering dilakonan ngan urang teu sadar. Contoh naon? Istri jam 8 nyanana kitab ngalewat ka dieu. Aya maksud teh ka dieu teh naon teh? Aya maksud teh? Aya teh ka dieu maksud teh naon? Bade ngawas. Emang urang kieu keluar kobong. Niat abi keluar di kobong bade ngawas padu karena apa cek ka dieu. Terus pertanyaanna, ketika di kobong ka dieu sadar teu urang teh ka dieu sadar teu? Sadar teu? Urang teh bade ka madrasah kan bade ngawas sadar teh eta teh? Atau ieu teh leupangan we urang teh teu tujuan. Sadar teu? Sadar teu ka dieu asup? Sadar. Tah eta teh qasdu. Bermaksud eta teh. Bermaksud. Atau kumaha? Wah lamun urang geus nepi ka taraf ieu gancang salat teh. Allahu Akbar jadi. Jadi tuh kudu dilatih enggak tahu. Oh, asa kaya kan tarik Allah teh. Gitu kan dinu hatena teh usolli fardhu maghribi sara-sara kaatin mustaqbil kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Berarti naon eta khotoru syai'i ngagerenyemkeun niat. Dinu hate teh usolli fardhu duhri. Konsekuensina naon? Ketika urang ngucapkeun eta dinu hate gitulah. Tapi urang teu bermaksud salat urang bisa teu sah. Contoh kieu urang teh leumpang wa ngabalikan di qasdu, leumpang ti kobong ka dieu. Niat abi bade ka madrasah. Bade ngaos. Tapi hati urang teh malaweung. Ari hate mah nyebut. Kan kadang hate jeung pikiran teh kan beda. Hate mah ngomong kieu, niat abi kieu. Kadang pikiran mah ka mana? Ukar aya Persib keur ngaji teh niat abi. Ngaji euy. Tapi pikiran otak mah ka mana? Persib urang teh. Eta bisa pagedruk dah ta'rif niat eta. Kadang gitu kan? Maksud mah maksud tapi pikiran orang ka mana? Eta qasdu syai. Kumaha atuh urang tiba baheula usolli fardhu duhri. Nah, tong nyebutkeun teu sah kade kitunya. Tong nyebutkeun teu sah. Sah mung urang teh kudu keur sadar. Urang teh keur kitu teh usolli fardhu duhri subhi rakaataini lillah. Sadar urang teh ka kitu. Ah, urang teh salat ieu teh. Cukup sakitu teh tah. Ngamaksud seueur tah. Siga ieu kopi ieu. Emang urang ketika kieu teh saja abi niat nyuruput kopi karena haus lain karena lillahi ta'ala, karena haus. Emang aya niat? Aya teu? Aya niat teu didinya? Ah teu kudu da urang teh keur kieu teh sadar. Aya maksud teu? Aya maksud ka dieu teh bade naon? Nyuruput? Emang kudu niat? Niat abi. Contoh, ieu
rokok jeung bensin ketika kieu teh. Emang urang kudu niat? Ieu teh aya maksud teu? Aya maksud teu ka dieu? Aya maksud teu? Kieu teh aya maksud teu? Aya, emang kudu niat abi nyekeskeun korek bade ngorongkeun rokok karena kohal. Emang aya teu? Aya maksudna teu? Teu kudu. Tah kosdu teh kitu, lamun ditarik secara naon? Makna anu sabenerna, kumaha anu urang? Kangge level urang mah mangga angge eta usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Cukup. Asal ketika urang ngarentegeun eta niat urang sadar bade salat. Kade urang ngarentegeun eta pikiran ka mana? Eta lain qasdu. Keterangan ieu asal muasalna ti saha? Di salah sawios guruna guru abi gitu, lain guru abi. Guruna guru abi. Abi ngagaduhan guru mesantren di Lirboyono 18 tahun. Katalah macanna Lirboyo. Nah guru tos si Lirboyo 18 tahun pindah ke Banten. Di mana mesantren di Banten? Di Abuya Cidahu, Abuya Dimyati almarhum. Terang teu Abuya Cidahu? Orang Banten? Abuya Dimyati anu ayeuna ku Abuya Muh. Terang teu? Tah diguruan ku eta. Salat teh kieu. Biasana Allah salat bar. Im Abuya mah. Jarkeun euy. Eta simbaranna Allahu Akbar. Oh, eta irah ngasupkeun usok karge usok. Karge usok. Ieu ge Allahu Akbar. Heran tah ieu. Guru abi teh. Nah, ieu bisa kieu. Bisa kieu. Nah. Tarik we wae. Qasdu. Urang ketika kieu teh sabar lamun dilatih terus dilatih abi gasana teu tiasa dilatih terus. Tos tara abi ngangge usul di pardo tos tara. Allah. Urang teh sadar ketika Allah teh urang teh bade naon? Bade salat. Waktuna geus aya dina hate. Parduna geus aya dina hate bisa teh waktu duhur. Allah, mati sabar. Hate teh connect. Oh, ieu teh bade salat pardu duhur. Kumaha disebutkeun? Wah, teh mantap eta. Bisa teh usul di pardu duhur urang bade hate teh connect. Eta muktaronan bifilihi bari dibarengan ku migawena. Kudu naon? Ieu ngucap lamun dinu hate mah ieu action gitu. Misal kieu saja abi nyeruput kopi. Eta mah lain niat. Eta mah naon ngajam bermaksud naon? Bade kan ieu mah cet niat abi minum kopi. Nah, bisa. Karena haus barang tak ieu muktaronan bifilihi. Di mana tempatna niat teh di jero hate kumaha posisina kieu ye. Allahu Akbar. Sholli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Wah, tuh eta mah aliran itu. Persebaya eta. Persebaya. Kumaha lawan kieu? Sholli fardhu dhuhri arba rakaatin musabbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kumaha lawan kitu? Wah, eta mah aliran Borneo FC. Urang mah naon? Wah, urang mah hidup patul kode ngilu naon? Ieu muktaronan bifilihi. Allah teh kan bifilihi kan itu bifilihi teh. Bifilihi. Bifilihi bade hate teh. Abi ngamaksud bade salat. Fa in kana sholatu fardhon wajaban niyatul fardhiyah lamun di posisina salat wajib 5 waktu kudu aya sholli fardhu zuhri asri maghribi isya'i subhi kudu aya. Lamun posisina fardu wa qasdu filiha wa ta'inuha ditangtukeun ieu. Usolina niat naon? Salatna fardona fardiyahna zuhrina ta'yin kudu tilu tah. Usolli niat salatna fardiyahna fardona zuhrina ta'yin. Lamun sunat menteu usollit tarawih cukup, usollit tahajud cukup,
dengan sunatan gitu teu naon. Lamun wajib kudu aya fardiyahna, kudu aya ta'yinna. Fardiyahna naon? Sholli fardho lamun dietakeun mah. Subhi, zuhri, asri, isya'i, maghribi kudu aya tah ta'yin penentuanna ditangtukeun ieu teh dinu naon salat teh. Kan salat teh aya 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Aya. Kumaha lamun kieu posisina salat sunat? Ieu seperti ngagaduhan sebab seperti salat rawatib teh qobla ba'da. Eta mah teu kudu usolli qobla zuhri bari ngangge sunatan mangga teu nganggo sunatan mangga. Tah eta anu naon fa in kana salatun naflan wa au zati sababil wajaba qasdu fi'li. Kudu aya tah usolli naonna usolli qobla zuhri usolli ba'da zuhri berarti naon qasdu fi'li. Wajaba qasdu fi'li usolli qobla zuhri qobla itu kudu ngangge sunatan. Wa ta'yin li annahu nafilah la niatan nafilah teh kudu make niat sunat. Usolli tahajud usolli teh niat salatna tahajudna berarti ta'yin lamun salat sunat. Usolli duha usollina niat salatna duhana ta'yin. Usolli taubah usolli tasbih usolli naon deui tarawih usolli hajat usolli istisqa teu kudu niat usolli sunnatat duha usolli sunnatat tahajud lamun mudagana ieu tapi lamun nganggo enggak teu naon-naon teu ngabatal-batalkeun. Paham masalah niat paham? Jadi niatnya naon ngamaksud latih urang teh latih. Emang awal-awal memang susah latih ketika orang Allah usolli dina hati teh orang teh konekeun oh orang teh bade salat dan maksud mah aya ari maksud mah tidak mengandung bahasa maksud mah tidak mengandung kata maksud mah teh aya kata-kataan ketika kieu orang ngaleret orang teh kan oh teh tanggal sabaraha ieu cak kieu aya maksud teu ningali kalender aya teu aya maksud emang kudu ya urang ieu tanggal sabaraha nya niat cik teu kudu balik kieu ya kan keur kita konek kan aya maksud teu ningali kalender aya maksud teu aya teh eta maksud ayeuna teu naon bade ngangge usolli fardhu zuhri subhi asri maghribi asal ketika mengucapkan eta dino hate urang sadar posisi urang bade salat kudu aya usolina fardiyahna kudu aya sareng ta'yin waktuna kudu aya eta permasalahan ya siga naon aduh lapar kabeu ieu aya seungit-seungit chicken ya nyakuan acis urang teh 7.000 leumpang ka ditu aya maksud teu aya teh ka warung ka ditu aya maksud teu dipangna 7.000 leumpang urang teh bade lapar aya maksud teu aya teh eta teh niat pamun diudang eta teh niat abi papa ngalengkahkeun sampean nyanak acis 7.000 karena lapar bade ka warung chicken emang gitu lamun udah niat emang gitu atau lamun haus niat abi nyadak artos 3.000 saja haus bade meser pop es lempang atuh kuduan teh duh haus nyadak acis lempang sadar kan urang teh sadar eta teh ni nya sok latih lamun kumaha abi mah teu tiasa usolli pado mangga sah salatna teu kudu nyebutkeun teu sah salat asalkan naon teh sadar bade salat sadar ieu teh fardiyah kaparduan sadar ieu teh waktuna mana wae subuh zuhur asar maghrib isya anu kaduana naon cenah anu kaduana tatih ya ma'al kudrati bagi orang-orang yang mampu wah urang mampu jarang jagene salat teh bari nararangtung nangtung salat teh urang mah tegep awak
Aduh kalarasan ieu teh fa in ajaza anil qiyami urang teh mampu nangtung teh ieu. Teu mampu nangtung ari di dua kaki mah. Heug teu naon bari nyarande salat. Sah salat sah. Hok bari nyarande suku sabelah sah. Sah di kiblat tadi itu. Moal teh saranean ieu. Sah. Sangat gitu sah. Sah asal dada kiblat. Sah salatna kadina gitu. Atau kieu kiblat kieu. Sah nyebutkeun teh sah. Hidup model kalau masih loba tihang kan. Karena dia udah tembok teh kok geuna pas saraweh gitu. Allahu akbar. Enggak. Kesalahan. Kadang nanti nungi pada kerja mun bahasa eta resep salat sunah dalam teh kieu. Itu nanaon an makruh bungku. Nah, mulai teh sholatin deui kitu siap. Sampai itu. Nah, ya rame kitu. Yang mungkin. Jika jeger salat salat kuat bari dakeun kieu. Eta lamunang teu bisa tegep nyarane seuk narane na tembok. Barakali gua bisa sampai lakon. Ah ieu mah teu mampu nangtung deh bari diuk heug bebas. Kumaha cenah calikna wa kudu muftarisan afdalu diduk anu sampurna mah kieu. Nah. Ieu paling sempurna kieu lamun posisina urang bade salat bari calik. Ieu mah cek ieu mah ieu teh ngaran teh iftir. Cek sunana mah naon ieu teh? Nya iftiros naonnya? Sunana mah teh apa? Tah kieu. Aduh ieu teh kayak kieu teh nyeri. Atuh kieu teh naon so? Aduh masih kena nyeri. Kieu teh naon so? Sila teh naon? Kan kaifasa bebas. Atuh bari nyarane sok teh naon? Teu naon kok urang salat bae sila. Seger kadukun gitu ya. Seger kadukun kieu. Teu naon sok salat bari sila. Abi kantos salat bari sila, tapi salat sunatnya sanes salat wajib. Nyoba-nyobaan kadang ieu. Sila kieu urang. Allah Akbar. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Sami Allah. Allah. Si bari model taraweh ke cobaan kan kenapa taraweh para rio nya rio murid-murid kelas sabar teh kelas 3 teh kelas 4 taraweh teh kemoyang lalaki dihareup para rio imam nangtung kurang ki awewe sarua di ieu taraweh para rio Allah di aliran mana cenah ieu aliran mana cenah ieu di aliran Persis Solo Persebaya iya atau Persib di aliranna cenah ieu ieu mah naon cenah ieu mah teu mampu tatih teh kan dina Fathul Qorib ge naon qa'ada kaifa syaa kumaha maneh bahasa urang mah kumaha maneh cek orang Banten kumaha dia cenah kumaha dia bebas aneh urang ngilu galib we atuh galibna kumaha kieu galibna kieu teu mampu kumaha we wah cenah urang mah diuk mah teu mampu nyari diuk teh naon atuh mutojian urang teh kieu salat teh ieu kiblat tadi itu dan naon asal bener urang boga penyakit tapi dah sebenarnya kieu kiblat tadi dada urang aduh kieu teh nyeri keneh wae bisa itu kiblat tadi itu kieu itu kiblat tadi itu tuh dia balik takdir ada di kampur teh ieu nanti bantah teu bisa kieu teh ieu semawat we eta
Ese gitu. Ese gitu mah. Eta syarat salat anu kadu wae tenang tuh ilmu tah. Ya. Sok pilih bade dicobaan mah enggak. Ngan ulah nyalahkeun abi lamun disalah-salahkeun. Nah cenah salat teh imam bari nyaran deui. Nah salat teh imam bari sila. Nah salat imam bari kieu. Teh ngasawur itu nu ngajarkeun teuing da apa. Da apa gitu. Pas ieu teh cenah eta leres yang diajarkeun salat teh bari kitu. Ah, teu terang da abi mah teu kantos ngajarkeun kitu. Teh aslinya memang teu naon. Naon bahasana kaifa syaa. Cek urang, cek Sunda mah naon? Cek urang dieu mah kumaha anjeun. Cek orang wetan kunaon bae? Cek orang kulon sebutna naon? Kumaha dia. Cek bahasa kolot mah naon? Pek atawa heug atawa heugae. Mangga bebas. Badi ka istri kieu emok salat teh. Teu naon? Bisi urang teu mampu. Atau cobaan bisa tepat bisa yang penasaran ini yang apa? Asal salat sunatnya posisina lamun urangna jag-jag ya kan posisi ari al-qiyamu teh rukun bagi orang yang mampu. Rukun. Berarti rukun teh naon? Wajib terus digaweana. Bagi orang yang mampu berbicara salat wajib kan? Berbicara salat wajib. Urang mampu nangtung, wajib nangtung. Wajib. Adapun perkara salat sunat bebas, bade tatih mangga, bade duduk mangga, iftirosh mangga, sila mangga, berbicara salat sunat. Oh bebas. Kewengi bisa bade tahajud mangga, bade sila. Rumpuyuk tanya make mukena kieu kebayang. Aliran mana sih? Kabayang sholat duha. Aduh. Kabayang malu istri salat bari nyaran deui kan etihang ulah dieu teh. Jadi aya katukang teh kan aya tembok. Kelas-kelas kuat teh. Kalenge. Kabaya. Nya pilihan nama cobaan we saumur hidup sekali. Tapi kade urang ngalakonan eta ulah aya maksud nyepelekeun kana salat kade bisi timbulna naon talabus bi ibadah ngaheureukeun ibadah kade tong aya maksud salat henteu ieu naon sejak urang teh apa kaifa syaa teh kumaha sih bentuk realna gitu. Kade ketika salat itu teh ulah ngaheureukeun kana urang teh ngamaksud ngaheureukeun kana salatna sah cuma ngadosa we urang teh ngaheureukeun kana salat tiba-tiba kieu orang teh mampu gitunya jag-jag tiba-tiba kieu. Ima berbicara boleh. Aya berbicara boleh, berbicara etik. Etik teh adab. Boleh mah boleh ngan teu adab urang teh. Mampu kan urang teh tatih teh salat sabaraha menit sih? Paling subuh kurang lebihnya 4 menit lamun panjang. Duhur 5 menit lamun panjang. Tara lami salat mah. Tapi lamun urang bade ngalakonan mangga ieu mah sejak naon? Sejak ngamalkeun ilmu. Eta we tujuan orang ieu ngamalkeun ilmu ieu teh. Ilmu dina Fathul Qorib bahwa diuk teh lamun posisina salat anu wajib rukun. Tapi lamun posisina salat anu sunat sanes rukunnya. Sanes rukun. Amalkeun. Sejak naon? Sejak ngamalkeun ilmu. Sanes ngaheureukeun salat kade lamun ngaheureukeun salat 2 rakaat urang. Kieu ngaheureukeun kana salat kade. Ieu mah sejak ngamalkeun yang apa gitu kumaha. Ngalaman abi salat ku sila saumur hidup sampai sekali. Ngalaman yang apal ilmuna kumaha sih salat bisa bari sila. Ngalaman saumur hidup sekali toh ingat kana di dieu salat lagi abi. Di masjid dieu. Di juru, di tukang deket pantau. Lamatan teh buka teh kitu belah kitunya. Di pala basok istri belah dia sholat itu kan pun bisa katingan batu di ajaran di mana sholat kieu nyemput yang apa ya praktekna kumaha gitu teu aya tujuan kangge ngaheureukeun kana
hade nangtung teh rukun ketika ieu salatan nu fardu teu mampu nangtung mangga bebas kumaha wae tah calikna mung calik secara duduk iftirah secara duduk iftirah duduk naon di antara dua sujud eta langkung utami wallahu alam bisawab subhanallah